Alah haus kieu ieu teh. Ih, habis geuningan China oge. Antarkeun galon kanu biasa. Kumaha? Antarkeun galon kanu biasa. Nya siap teh. Awas salah deng ya deui Oh iya paralon ieu merenya ke Paradisa. Berangkat. Teh nganterkeun ke Paradisa teh paling manang sepukurilingan Paradisa teh dalaga anu mana. Ayo mulak carekan geura. Noni teh anger keneh. Lain kita antarkeun kanu biasa. Paralon teh ka paeh mana? Paradisa teh dalaga abdi sepukurilingan. Galon, Iya, galon kanu biasa antarkeun abi haus yang minum. Nya paralon ku abi teh da ditempuan di Paradisa teh di bumi Paradisa. Tapi da teu aya teh teu aya nu keur ngomean rumah. Masa anu jauh-jauh ke Paradisa di galon. Hah? Galon abi rek minum. Galon. Antarkeun kanu biasa si A itu si Mang itu. Galon. Sanes paralon. Sanes anger sok saliwang deui. Hanas capek kurilingan di Paradisa ngomong cing jelas galon gitu Udah. Cuma Lain abi teh asakeun hayang sekoteng sok jam sabaraha nya? naon teteh jeung hayang nu ganteng sagala naon keur aya masalah jeung si Aubi. Jeung hayang nu ganteng sagala ya. Lain sekoteng sok jam sabaraha ngaliwatna. Aduh, jeung nyebutkeun teu kuat. Jeung saha wae gitu, asal ganteng maksudna gitu si teteh teu kuat. Teteh lamun aya masalah mah diobrolkeun baik-baik, jeung ayeuna jeung hayang nu ganteng sagala teh. Si Aubi bisa ngamek di abi mah di babawa teh. Geus we lah lamun aya masalah tong ngomong abi jeung nangankeun nu ganteng sagala ku teteh nyalira aduh. Bilarian abi muga babawa. Nya batur teh hayang sekoteng jam sabaraha lain teu kuat hayang kanu ganteng teuing da sia teh mah parah tuh dedengnya natik parah. Kumaha teh? Punten pangjajabkeun semen bodas ka Pananda. Kumaha? Pangjajabkeun semen bodas ka Pananda. Nya. Kela alamatnya. Gusti nu agung kacaunya si teh Ajeng si Obi karana ieu kaduda Gusti. Urang mah api-api teh apa. Naon? Mana si Audeg teh? Audeg. Geus berangkat kitu puguh ieu alamatna nya apaleun kitu alamat Pananda. Geus sigana gas nu ieu merenya dibikeun kaduda teh Gusti, gas dipake wae gimana pengen karek dibikeun kaduda dunungan. Teteh gas nu ieu dipasikeun kaduda teh. Naon? Lain teteh cik atuh menya gas dipake kieu na pengen dibikeun kaduda. Semen bodas, lain gas, semen bodas. Mohon abg kadangu teteh tadi teh cabut gas pasikeun kaduda. Pananda Paradisa blok ieu tingali, blok A. Blok A Pananda. Tah, semen naon ieu? Semen bodas Pananda. Sanes gas. Sanes. Heug teteh nyarios teh cing jelas sanes dicabut Gusti nu agung. Teteh lamun aya masalah tong dicana ka pagawean aduh. Manehna meureun wae masalah teh salah deui jeung hayu salah deui heran. Ieu teh tong pahilinya, ieu semen putih, ieu A+ tong pahili plastikna sama soalna. Saya teh handap teuing teh kuduna dikaluhurkeun. Teteh punten palu teh. Teteh punten palu. Astagfirullahaladzim ka kamera paku dunungan teh saliwang sugan teh abi wae nu saliwang. Teteh palu sanes paku. Hah? Palu. Lain saliwang kalau pikiran betul teh. Gusti nu agung. Mananya nasi uduk centis teh asa teu ngaliwat wae perasaan. Tuh mananya nasi uduk centis teh teu ngalewat wae. Astagfirullahaladzim teteh can cager kene eta buduk di nu bitis. Teteh abi teteh ngadangu teh ti Januari. Ayeuna teh geus bulan 4 bulan. Abi teh nuju nungguan nasi uduk centis teu ngalewat wae. Teteh ka abi oge. Si teteh mah dianggap heureuy omongan abi teh. Lamun misalnya teu ampuhnya ku salep anu biasa, kopu ya. Cek abi ku daging monyet. Teteh abi ge baheula di nu teteh pokan tah. Alhamdulillah hadir. Itu si teteh kalau kajing serius. Teteh serius abi mah. Heuh serius abi teh keur nungguan nasi uduk centis mana teu ngalewat wae. Teteh cek abi mah kieu teteh kan bisi kaburu nularnya pertama tina bitis kena pingping kan kieu. Cek abi mending buru-buru nagi kieu nangan daging monyet tapi ketang di mananya daging monyet di kota kieu mah nya. Teuing ngemit mah buduk dina bitis batur mana nasi uduk centis. Teuing di dinya mun budukna teteh pekoni. Gusti nu agung si teteh can cager-cager eta buduk dina bitis karunya teuing Gusti. Nu nurut di bejaan. Ya, kunaon ngelamun wae? Cik atuh cing eling ayeuna tengah poe jeung
Cing aya moal aya halimun ayeuna mah tengah poe atuh. Ngalamun. Moal naon rek nangan suung dengan halimun Tong sagala. ngalamun wae ieu. Tengah poe kieu mah ngeunah urang ngarujak wae mending ge. Astagfirullahaladzim. Cing sadar tuh era ku teh ajeng hayang kanu bohay sagala. Ceuli teh geus ka mana mun deui tengah poe kieu. Ya, si teh ajeng oge kurang bohay kumaha atuh nya geulis ji. Jeung hayang kanu bohay sagala. Alah Gusti nu Agung. Atuh nah da. Sok aya wae selang ku keukeuh ieu. Tes Nya naon? wayah kieu mah ngeunah rujak roai. Rujak roay, Juk. Pangbelikeun ka si Om warung sayuran jeung kerupukna we. jeung kerupuk. Juk. Ade kanu bohay kumaha? Lain bohay, roai. Oh, roay. Roai juk. Siap. Juk. Bawa ye bawa. Emu era ku si Om Ku teh entosnya beres abi bade keluar. Sok atuh. Kela. Jam 6:30. Pangmelikeunna sarapan lah. Abi lapar can sarapan. Hari harapan abi mah teh nya hoyong nyenangkeun anak istri abi sareng orang tua abi gitu teh. Amin ya rabbal alamin. Amin kan atuh teh. Nya kan amin. Cek. Nyantos satu eta nya. Nya pangmisalkeunna sarapan. Si teteh. Pan eta harapan abi mah teteh cek abi mah daripada isu keneh kieu mah nanyakeun harapan mending sarapan teteh. Ya sahan nanyakeun harapan didinya harapan abi ge loba. Sarapan pangmelikeun. Teng teh nanyakeun harapan lieur. Ha itu sok anger nanyakeun harapan. Lieur si eta mah da anger. Tah udah gitu bersihan eta teh. Karebul. Bersihna nginum obat atuh teh. Da demang di dia mah kebul pasti bersin. Nya saha nu bersin atuh. Bersihan karebul Lain teteh ieu nya mani karebul heug bersihan si teteh heug tara dibersihan kieu mireunya. Heuh pan dieu teh karebul matak nita pangbersihan ge teuing nih lieur ka bulak-balik dekok ngomong teh lieur.